Mengpeng waluh keur buahan keneh asa jorojoy we hayang seupan waluh umenog. Tapi samemeh ngala waluhna di dieu teh ngala heula cengek tadi teh si Dede hayang sambal goreng nya geus werek dilaksanakeun heula. Bari jeung karak bareunta ieu buah cengek geus dialaan manta kokod monongeun. Ngan lumayan we ketah aya ari sakalian nyamal mah teu kudu meuli. Kaduhung kamari ieuna melak cengekna teu pati loba. Lamun loba mah meureunan loba hasilna oge eta melak sakitu teh meuni kapada moyokan lain ceung loba cenah eta melak cengek teh meuni kalus gitu daunna alus cenah teu kiriting. Tah di dieu aku jeung si Dede teh rek ngajugjug ngala buah waluh naning tu aya ngagula bedkur hiji-hijina. Ceklan caranya. Sawar atuh celep. Lucu. Ayeuna mah sok mamawa asisten komo bari jeung tuak taek mah unar-uneur teh. Sok babarianan eungap komo lamun leumpang jauh mah. Mantakan ngonten oge jarang malah maloba nu ngabejaan kieu teteh nya akuna geus rada gede. Lamun tara nga-upload mah sok turun piwosna emang bener dah heueuh. Nikah kuning. Saberesna ngala waluh tuluy we di dieu teh dirasanan arek dipiceunan sikina. Oh iya Prione aya nu pernah ngadahar waluh umenog teu? Ieu teh umenog lain sabenerna mah da geus kalewat geus ngapalang geus aya sikian. Ieu mah geus mejana sayureun heg make cipati pokona mah ngeunah we lamun beuteungna cager mah. Tapi da ieu mah aku arek diseupan we. Eta da si Kuro ngan ngaganggu we inung keur gagawe oge. Engkena meunang nyepana sok beukieun ucing teh pimilueun. Diseupan oge ieu teh moal kabeh rek sapasi we ari diblekeun sakaligus hiji bisi moal kadaharnya. Soalna si Dede jeung si Teteh bisi henteu ngadalahar. Saanggeusna dipiceunan sikina tuluy we di dieu teh ku aku teh arek dikumbah. Keur ngumahna mah teu di video ieu teh soalna si Dede anu ngumahna. Saanggeusna dikumbah mah tuluy we di dieu teh ku aku teh arek diseupankeun nyepankeun oge teu sorangan bisi sieuneun dibaturan ku bonteng ku pakcoy. Pan ari aya baturna mangke teh ngawarangkong meureunan teu karasa geuningan Prione ari ku ngecebrek wae mah geus di akhir video deui we. Wilujeng patepung laung paamprok jonghok di video anu salanjutna. Bye bye. Assalamualaikum.